agungan. Hampura wajahnya kau awang lawang posnanya kiki asa tinggi sedih naon anu poho totopo geus dipake kantong geus mawa aing geus kolot poho bener pamajikan abah can ka dieu si Melinda Meli Guslau alam yuk cinta abah dunia maupun akhirat nyaah bisa alam mantap jeung urang ge lamun joget kade kudu sanuk-sanuk heula euy sampai jong areng kene ai maneh heubah dangunaheun dai kami mah teu ngadenge sorak trompet sok plekuk gitu aneh Bang tuh tepangan heula tuh bapak hajat kali ibu hajat bah asa arere abah erek salamana ge moal make jeung era da geracik geus ngap itu kan itu lain teh mah era itu geus teh geus ngamplopan sia gede sia geracik abah salaman bahoy bajan geus putih cing sopan ai mah puter pisan bajannya aduh bios pada amat tuh panjat aduh Gusti nu
Agung ya Allah bingah bah abi mah bahajat ibu hajat merek mah bah nama soal bahajat nama aduh digel gel mojai aduh ibu hajat ini paduh ibu hajat aduh ini paduh tinggi ala Gusti Agung pada aduh nuhun ala ya Allah Gusti rezeki nasr tadi lain geus hasil bah alhamdulillah ibu hajat bapak hajat geus hasil ati ayana acan marere bah teu boa ka era acan ai maneh kudu digawe heula nanaon oge ere kau nyanyi ere jaitongan lamun nyanyi mah era ku lanjut di panggung ngali bah lanjut kemana itu teh bah itu lanjut abdi ngambe beda bapak hungkul bah sampai jaipongan punya bah tapi rek salin heula ieu mah era gedut ieu nya euy sok eta ere ka mana jangan ka mana ya bantuan rek naik bantuan aduh ya Allah sebelum ngajongklok yang teh sok ulah dilatihnya lah aduh urang laan heula ieu sampingna eta si nyanggirut sejadening waduh aduh alah awas mata marah resenya mau abah kala bah urang megang laan rempah alah hiji gering pikiran layo oleh cinta sama asa tua kaya hiji aduh dua tilu 70 100 lain Gusti Agung teteh damang teteh aduh alah rekomendasi sararehat di lemur cager teh masih kena saya ngomong tara teh aduh ya Allah Gusti aduh lain eta baju cik atuh ai anrok SD motor dipapake pah tuntut pah tek turun pah eueuh kasopanan pisan sia lamun teh sepatu tuntut kunaon nanaon dah teuing bah naon cik naon eta goje balangkeun siapa dia aduh alah ya Allah aduh alah aduh alah ya Allah naon pisan aduh hayang joget teu kuat hayang lagu Kemang Tanjung bah sok Kemang Tanjung punya cek put lanjut Kemang Tanjung nya deh aduh Kemang Tanjung
aduh cangkeng benang bah naon eta kunaon eta aduh bah cangkeng nyeri bah udah nya kaligus semuanya mah lain amekeun heula bah puterkeun heula bauna aduh Gusti Ratu talapung sia ku aing talapung teh hiji dua alah nah jadi kaharep kieu bah aduh urang talapung aduh nyeng soal bah siapa Gusti itu salah lain oh sobat hayang panggil jeung hayang hajat bah omekeun dia bah gitu bah ya omekeun bah hayang panggil jeung hayang hajat itu teh hajat aduh cicing atuh mana hayang hajat cenah hayang hajat ieu tanggung ngalur tingali aduh hayang panggil teh gua jeung hayang hajat lebih hajat dua hajat mana omekeun heula kitu heuh sok omekeun deui atuh omekeun itu kuat aduh ya Allah bismillahirrahmanirrahim aduh terusnya kerasanya lain kayak hajat bibi hajat kamarangannya buat syarare gitu itu diharap pak cicing wae ngalamun jika nama keur tarik pikirannya nama hayang umroh nah itu teh bah ulah dilatih atunya heuda beurang jauh iringan cenah ka Bagdad bah nah itu teh so ada orang suka orang pamitan ditunya orang suka man wae so kata kapayeun bang Gusti Agung ya Allah sanes palidinya palidieu sia teh ngajedogna maneh meni amak-amakan naik ka nu keremen wae era eta ku ibu hajat era lain dok melong wae bapak hajat di Bogor lain melong wae mana kudu ada kudu tidak lain warna siapa orang suka matunya orang suka sok ya Allah Gusti Allah bicara kasopana sing balik kumaha atuh can kawannya kieu sukut anu katuhun ka hareup eta tong egang ting soek aduh iya katuang gede bah aduh menihara rese suku nu katuh kahareup lalang seutik dah leungeun nu katuh tabrakeun mana tambahna siapa nama jeung make jeung mana tambahna sugan teh ngalarti atuh geus gua sebab kapugeun beurang ting sok urang suka man urang pamitan nya sok teh bah urang suka urang pamitan sejak mentang kayangan buka Gusti nu maha suci mamang sir ambeuleuh sir sejak peminta bral kasep anak geramnya bertukang kana rajawan dijabku ayun api